ngaji cenah sok ti memeh subuh da karunya cai teh geus wudu ulang manehna teh atos cenah meureun lain meureun cing atuh kudu kumaha cenah haji panganten teh sina wudu heula geus wudu geus cebor tuluy wudu geus adus lah alusna adus lah bebersih geus suci tina hadas sok pupuran ku teh ina geus dur waktu subuh sina salat itu ketek keur sasalaman musopahah panganten teh ngong ada naon agama nikah teh lain adat tapi ibadah. Awas bisi pajarkeun nikah teh adat, nikah mah syariat nu mawi diatur ku fuqaha henteu padu ngahiji henteu padu dialet-alet henteu padu didangdanan tapi aya lapat anu matak ngasahkeun ngahijina eta lalaki jeung awewe nepi ka bisa ngasahkeun kana watina eta lalaki kanu jadi awewe eta nikah. Kusabab nikah teh ibadah punten urang niatan nikahna karana Allah sabab nu rek jadi ganjaran hade tina amal ibadah teh boga kolbun anu lazimun anu manteng ka Allah lillahi ta'ala. Doakeun pawali pas nikahkeunana sing karana Allah amin amin. Doakeun panganten pameget pas qabul dina nikahna sing karana Allah amin amin. Janji Rasul Pak dina hadisna man nakaha lillah au angkaha lillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Man sing saha bae jalma na hitob kalalaki nakaha anu nikah eta si man silah tina man teh mausul min syagil am saha bae jalma na nu nikah lillahi karana Allah au angkaha dimutadikeun tah ku hamzah wajan af'ala atawa nikahkeun berarti bapak wali lillah dasarna karana Allah faqad istahaqqa wilayat Allah nyata bakal nyata ngahak kana pengurusan ti Gusti Allah. Urang doakeun sing sae ngadoakeunana bapak wali waktos ngucapkeun ijab sing disarengan kumanah anu sae lillahi ta'ala panganten pameget dina waktos qabul tikahna disarengan ku niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bahtera rumah tanggana aya dina pengurusan Gusti Allah amin ya robbal alamin. Naon deui dari wati kitu masing eak-eakan masing raramean masing dialet-alet wah we niat eta mah naudzubillahi min nya marukankeun kumaha pilampah amal ibadah da ila biniyat kecuali niat eta ibtidah nama kosin teh kudu aya niat maksud urang rek naon bae ibtidaan ku niat anu sae ka Gusti Allah. Ibu hoyong rumah tanggi diurus ku Allah hoyong diurus ku Allah saha nu alim nya kumaha geus diurus ku Allah bapak ibu aceuk nini aki punten nu geus aya dina pengurusan Allah dina raraga ngadayung rumah tanggana lain wungkul jasad anu ngahijina tapi ruhani ge bakal ngahiji alhamdulillah. Sok geura abdi diwuruh pun guru keur ngaji tentang hakikat jeung marifat baheula euy lamun silaing karawin ulah wungkul jasad euy nu kawin teh kudu jeung ruhna sing karawin. Ku abdi dilenyepan ayeuna budak geus 3 pamajikan kakarak hiji heueuh hese komo lamun 2 hese hayang kawin jeung ruhna teh aya maksad
Ya Allah tabarakallah. Nah kumaha kitu jelema suami jeung istri nu direndengkeun ngalangkungan akdun nikah rupa-rupa balik ka akhirat apa aya nu di dunia lalayeutan geget layut rerendengan ngahiji parak tapi ka surgana Allah ngahiji ladang naon nikahna lain unggul jasad tapi nikahna jeung ruhna eta suami istri ditikahkeun. Mudah-mudahan urang mah jeung ruhna nya bojo teh ngarah bareng ngalet ka surgana Allah amin. Nomor kedua suami istri teh layut geget di duniana rerendengan teu bisa pisah tapi balik ka akhirat pisah ladang ruhna teu dikawinkeun suami jeung istri mangga hiji jang haji hayang apal nu kumaha nu geus kawin ruh jeung ruhna eta mah bagian marifat jeung hakikat ngan aya ciri wancina alamahna jadi kita marolok juga nu kakarak ngadenge marolok namean atuh telat ngulem bener wios dia wios naon atuh cirina punten ulama ahli marifat ahli hakikat dina kitabna sur kitabna Majmu'ul Bukti dan sebagainya kumaha cirina bu suami jeung istri nu geus kawin geus nikah lain wungkul jasadna tapi ruhna geus ngahiji antawi suami istri di dunia keneh geus ka ciri-ciri mana lamun salaki rek indit-inditan rek kifayah rek ibadah mahdoh rek ibadah goer mahdoh bojo ngantun nyalikan nu janten bumina caroge na angkat boh ka masjid boh ka mana bae eta ruh nu janten istri tenat munajat ngalangkungan doa ka Gusti Allah. Ya Allah salaki abdi tadi nyarekan isuk-isuk buku abdi geus dihampura sanajan manehna can menta dihampura ayeuna rek berjamaah lohor ka masjid Gusti hamputeun bisi dosa salaki teh jadi mawane nu ngahalangan kana ditarimana salat salaki geus kitu encan urang teu kawin lu kitu teh kakarak aing nyaho geus Aidrut teh pamajikanana init ka Singaparna menang dangdan salakina ngolah di imah saaya-aya pagawean bebeja ka salakina pak wayahna bapa cenah gegeroh wayahna bapa nyeuseuk mak mah rek ka Singaparna bari geus dangdan hate salaki galecok nyaan cenah pamajikan aing dipelak di imah bari kudu nyeuseuk kudu gegeroh nu teu biasa teh pan seungah eta teh Pak leres ini we ka Singaparna meunang dangdan itu ngabaso nyeblak di Singaparna teh make duit salaki ladang ngajual kalapa Allahu Akbar nu geus kawin geus nikah ruhanina masalah kita galecokna lain jiga nu tadi kumaha ya Allah nitip pojo abdi bade angkat kalayan aya widi abdi nitip di perjalanan salametkeun tina fitnah salametkeun tina cilaka jasadna jeung rohanina uwihkeun deui Gusti dina waktosna kayaan bari salamet sok kitu tara salaki urang mani atoh aya tamahna pangarti teh aya nu geus kawin ruhanina suami jeung istri kulem ti payun carogena melek keneh sup ka kamar istri tos ngorok tos ngadahdir sok aya nu kitu punten lain kalakah digoyah-goyah eta teh euy ulah ngaganggu kana kanikmatan pamajikan keun we da geus sareti heula hakikatna mah ku Allah dinaon geun disarekeun rurup ku selimut
lain ku boeh teh kadek. Rurub ku salimut bacakeun sabisa-bisa ayat-ayat Allah, doakeun eta pamajikan minimal Falak Binas, minimal Al-Ikhlas, tungtungan ku Fatihah, tiupkeun tina mun-munanana ti luhur parat nepi ka handap. Pernah kitu henteu? Teu karaos ieu. Teu karasa. Allah. Yang teh gigireun nya. Patu makanan naon? Subhanallah. Pon sabalikna salaki geus sareti heula urang kakarak beres gegero salaki mah geus ngaguheur sami nu geus nikahruhna mah kumaha doakeun salaki munajat ka Allah, bacakeun sabisa-bisa urang ayat-ayat Allah, tiupkeun tina mun-munan parat nepi kana roromeheunana teh dari eta pan urang macan pernah anak 7 incu 15 ke can pernah gitu ari ngakukeun hayang bareng ka surga cenah. Alhamdulillah insya Allah itu hari ibu teh balik ti dieu salaki teu milu ngaji bapana geus sare ibu teh ngadoa hareupeun sabisa-bisa salaki teh ngagoler di tengah imah da keur nonton TV geus ngaguheur ibu balik pangajian ti dieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalillahi wa inna ilaihi. Ari pas nu inget teh ayat kursi Allahul ladzi la ilaha pas ditiupkeun salaki hudang rek kumaha eta salaki urang. Nah siang yang kajuri ka aing. Mudah-mudahan si janten amal sae kanggo urang sadaya amin. Amin. Ya robbal Amin. tatanan kehidupan nganggo ilmu jeung kaifiat tina agama insya Allah balu karena ibadah roja ka Allah geus ibadah mah mugia ditampi kudat mantena amin. Amin. Ya robbal rek aya hikdu kumaha rek aya godog kumaha rek daek amak kumaha ka pamajikan lamun ruh adina geus kawin jeung pamajikan pan ari urang mah hayang nyentak we ka saha teh teu kaop salah pan pamajikan teh dipolotok disen lain didoakeun. Wow. Ibu hoyong didoakeun ku caroge. Oh sok ngadoakeun ka caroge. Hayang utara. Ari kasalaki tara ari sia hayang gitu nya. Ta ieu gemrung galeno teh. Nu burung jeung nu naon teh. Pangga. Akdun yatadammanu ibahata wa'in bilabdi ingkahin aw nahwihi nikah. Ger teh aya kasauran tinu aruninga nikah teh nun kaf ha hurufna. Lamun cek dina Sunda mah aya kirata, dina Arab ge aya kiratana. Naon ari kira teh dikira-kira nyata. Nuna naon nikmat, ari kapna naon kasrotul hasanah, ari hakna naon hikmah. Upami ditelaah kenapa nikah make aya makna nikmat, disinyalir hasil observasi penelitian di kalangan orang-orang intelek anu tiasa nelaah karena kaidah-kaidah agama di saantero praktikal ibadah rukun Islam anu 5 jeung nawapil-nawapilna punten Pak teu aya ibadah anu nilaina aya nikmat iwatini mohon tak ibu ari salat nikmat atawa hoream sing sok jawab dalin jumahan ieu teh salat nikmat apa hoream
boro-boro nawapil nupal ruge urang mah sok kadang memelid leres. Di abdi lohor teh jam 12 kurang 7 ayeuna teh dina jadwal waktu Indonesia bagian barat. Ari urang dia salat lohor na jam sabaraha? Ya cek dewek oge. Nu sabaraha tah memelidna teh sabaraha jam tah lamun kana jam 2? 2 jam. Mohon. Ibu punten, uninga hukumna salat duha. Repeh betul. Uninga hukumna salat duha teu? Henteu. Betul nya oge henteu mulai nyali kudu ngalaksanakeun. Kan ada yang mau dititah ngaji, arek ngaji we sugan kaharti gitu oge. Nyari kerabi mereka harti kita kaharti paduli. Dan geus apal balik mempastil di mekeran Si di rapat. ona. Sok sanajan goreng mau balik ngomong-ngomongkeun buruhan. Ngana aya nu leuwih goreng nu ngonang teu buruhan teh. Eta mah leuwih goreng. Duha teh geus pada apa? Hukumna teh sunat, tahajud teh sunat. Balikeun patanyaan kana diri. Euy, dina saminggu urang teh teu duha teh sabaraha waktu, sabaraha poe teu duha urang dina saminggu. Naros ibu hari saminggu sabaraha poe? 7. Urang dina saminggu sabaraha poe teu duha? 7. Anu gelo atuh eta mah. Allahu Akbar. Leres gitu aja. Jadi salat balai nikmat koream ngomongkeun nu awam. Dayana semangat hirsun, semangat dina ibadah, ijtihadun dina ibadah, lamun ngarti Pak. Wau kana nuktah jeung kaifiat seperti asfiya, aulia, syuhada, anbiya, mursalin. Ladang ngarti tur apal paedah jeung hikmah oge nuktahna jadi ijtihadinnya teh sungguh-sungguh dina ibadahna teu wanieun kenat meleset waktu tina ibadah nu geus ditantukeun. Ari urang ladang jahlun, ladang bodoh, ladang goblun, ladang poho, urang mah memelid kana waktu nu geus ditantukeun ladang bodoh. Teu nyaho ganjaran son. Ger teh ibadah haji gimana sikul haji wal umroh teh ibadah aya dina rukun Islam ngan beda nilaina jeung nikah. Haji mah ibadah cek urang Sunda ibadah capek haji. Nah make capek Bu punten. Haji mah disebutna ibadatut taharruk wa tanakul. Naon taharruk? Gerak. Naon tanakul? Pindah tempat. Punten, rukun haji beda jeung rukun salat. Loba keneh rukun salat tinimbang rukun haji. 17 rukun salat mah. Tapi dipigawena dina satempat teu pipinahan. Beda jeung ibadah haji kur 5 tapi dipigawena pipinahan. Memerlukan energi, memerlukan fisik anu sehat, mental anu kuat, emutan anu manteng, ikhlas ka Allah. Capek Pak ibadah haji mah. Punten di Arafah tanggal 8 ba'da zawal urang prosesi di Arafah sadayana hempak merbayaksa eueuh pakaian anu beda kabeh ge bodas rek urang Afrika rek urang Indonesia rek nu hideung rek nu bodas kabeh pakaianna nama bodas. Di padang Arafah keur wukuf punten Pak jadi rukun haji mun ditinggalkeun teh teu sahajianana. Matak Rasul nyaurkeun al haju Arafah, haji teh ayana di padang Arafah rek nu gering rek nu cager rek nu ripuh rek nu jagjag waktu tanggal 8 kudu hadir wukuf di Arafah. Numawi ku abdi kasaksen Pak dina tanggal 8 bulan Dzulhijjah sadayana Jamiatul Hujjaj tamu-tamuna Allah ti mustasfa ti rumah sakit dibawa nuker gering ripuh jeung impusanana ngalangkungan kendaraan ambulan ngurilingan terus we ngurilingan padang Arafah ngarah wukuf di padang Arafah.
beres teh di padang Arafah Pak punten menjelang dina wengi kaping 10 Dzulhijjah diberangkatkeun urang teh ka Musdalifah kudu mabit di Musdalifah jarak Arafah Musdalifah teu kirang ti 10 kilo nganggo kendaraan fasilitas nutos disayogikeun naon gawe di Musdalifah sajabati mabit urang mulung batu keur jumroh Aqobah hungkul dina tanggal 10 nu jadi rukun haji diberangkatkeun ka Mina mabit di Mina isukna tanggal 10 ngabalang jumroh di Jamarot jarak ti Musdalifah ka Mina teu kurang ti 5 kilo ti Mina ka Jamarot tempat pangbalangan teu kurang ti 5 kilo tanggal 10 kene Abdul tawaf ifadah diberangkatkeun urang jalan kaki ka Masjidil Haram rek tawaf ifadah nu jadi rukun haji jarakna 13 kilo lain kana ojek online lempang mapah Bapak urang tanggal 10 tawaf ifadah ulah ka magriban magrib kudu geus aya di Mina rangkaian ke-11 sababrek mabit di Mina mimiti na peting bulan tapi pindah na tanggal dina bulan Hijriah ti mimiti durna waktu maghrib numawi jamiatul hujaj nu tawaf ifadah tanggal 10 dina sasi Dzulhijjah di Masjidil Haram ulah ka magriban kudu geus aya di Mina sababrek mabit di mana di Mina jarakna 13 kilo mapah deui pok cek kurang sunnah oh ibadah haji mah ibadah anu capek leres gitu capek taharuk buat tanakur fisik nage kudu kuat sajaba fisik nu kuat pesak nage kudu loba ada ibadah haji mah tuh cukup 2.000 ayeuna teh 52 juta Pak daftar ayeuna mah nomor porsi mun hayang kurang daftar nomor porsi jabang ngadaguan 17 tahun Kabupaten Tasikmalaya teh bari ayeuna mah cenah rek ditaekeun jadi 40 juta daftarna nu kamari mah 20 juta 25 juta ayeuna mah kudu 40 juta di dieu geus daftar encan eueuh kahayang mudah-mudahan sadayana sing dikersakeun ku Allah Amin ya robbal alamin aiger teh budak lalaki dihitan ibadah sanes ibadah ngan eta mah ibadahna lain nikmat nyeri linu eta mah cirina nyeri pun tanpa lalaki teu hayangeun deui dihitan laras aya di dia nu 2 kali dihitan udah nyeri mung sakali-kali deui masing abi ge mung cek awewe teh awewe ge aya meunangkan nyeri ngalahirkeun bohong nyeri kena dikeureuh mana bohong cirina ibu punten ongko mau-aukan nyebutkeun nyeri geuning sia budak tapi kagena leres gitu nyeri mana ngalahirkeun jeung dikaryakeun nyeri dikaryakeun da nu dikaryakeun 2 kali adi nu ngalahirkeun mah aya nu tapi ka 12 kali ge kok nyeri cenah eta aiger teh Pak Asep kali ibu nikahkeun putrana ibadah ngan nileina nikmat pedo elom kawin mah cirina pedo elom nunggeus ge hayang deui laras gitu boro-boro nu geus nu ngora keneh masing nu kolot ke hatena mah galecok aing ge hayang cirina nikmat lah ulah nanya ka preman ka ajengan we tanya sok ajengan di dieu Kang hayang kawin deui mun nyebutkeun mung bohong tadi soguhan anu mencrang mah anger ngereret nikmat tapi punten dibalik kenikmatan ibadah nikah jangan sampai kenikmatan tersebut menjerumuskan kana gerbang maksiat ka Gusti Allah teu saeutik jelema nu cilaka ku nikmatna fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban
Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tersaetik kusabab keur nikmat pinu kabunga panganten di bedak memeh subuh sia teu salat goblok gitu. Wios digoblokeun. Ladang nikmat tah kata di bedak atuh da cenah Pak Ustad lebar 2 juta. Ngong adan lohor neng gera abdas Pak Ustad 2 juta. Di abdi aya tukang rias ngaranna teh rias teh Mang Jeje jeung Teh Ina ku abdi sok diobrolan keun teu nanyakeun nya di abdi aya tukang rias tukang ngadang-dangan panganten. Teh Ina ngadang-dangan panganten ti jam sabaraha aji cenah sok ti memeh subuh da karunya cai teh geus wudu ulang manehna teh atos cenah meureun lain meureun cinteng atuh kudu kumaha cenah aji panganten teh sina wudu heula geus wudu geus cebor tuluy wudu geus adus lah adus lah bebersih geus suci tina hadas sok pupuran ku Teh Ina geus dur waktu subuh sina salat itu kete keur sasalaman musopahah panganten teh ngong ada naon lohor sina salat ade sia keur hajat teh salat naudzubillahi min eta teh nikmat ngan kadek kanikmatan jadi kataledoran nepi ka jadi maksiat. Ulang doakeun panganten masing jadi ahli ibadah. Amin. Kadua kam. Wah geus sajam ieu kumaha? Teraskeun. Kak naon kasratul hasanah neng geulis encep bager nu kasep nikah teh bakal ngalobakeun kasayan. Punten, punikah teh lain berarti loba kagorengan tapi seueur kasae. Pak punten, Ibu punten. Salat sunat jalma nu boga pamajikan ngabanding 70 tikeleun salatna lalaki nu teu boga pamajikan. Nyeurkeun kasayan. Mun nu gaduh bojo teh sacaroge gaduh bojo 2 rakaat salat sunat eta teh 70 tikeleun jeung nu teu boga pamajikan. Aya di dieu nu duda. Aya rana. Atuh mun kawinkeun. Lebar salat sunat. Allahu akbar. Nyeurkeun ka saya. Ti mimiti urang ngadahup kauninga si Neng Gelis jeung si Cep Kasep ayeuna yeuh miwah pat mawehna kasayan sodakoh teh musopahah teh silaturahmi teh jaba ngalobakeun dulur ku akibat ikatan akdun nikah sabab dina nikah aya nilai kasratul hasanah seueurna kasae. Terakhir naon hikmah ta ye dina hikmah salit bu dina perkawis nikah hikmahna ageng pisan urang petik ku urang nilaina tina hikmahna nikah hiji saur Rasulullah tazawwadu alwaduda bral anjeun teh geura kawin alwaduda kanu dipika cinta dipika bogoh. Ibu naros abdi ibu baheula bogoh teu kacaroge teh. Bogoh henteu. Kira aku we budak geus genep nyebutkeun teu bogoh mah. Da memang kudu wadud. Naon ari wadud kacinta jadi modal keur kanyaahna eta salaki, keur kadeudeuhna eta pamajikan kanu jadi salaki ku Allah dibere modal kacinta. Ari cinta amrun jibiliyun hiji perkara nu jadi watak nu bijil tina hate sewang-sewang nu ngabalukarkeun kana rasanya kapapadana eta cinta.
cinta teh lain cinta-cinta juga budak ngora urang mah amrun jibiliun ku Allah jadi watak dina hate urang aya pas reretan pertama kapisalakieu teh baheula kercan wauh aya urang teh nempo kana pamenteuna kasep kumisan alus orakna jangkung di mananya imahna jol we bogoh leres gitu cik ibu naros abi ibu pertama ningali caroge teh beungeutna atau bujurna raraina leres gitu sarua lalaki ge da moal nempo inung sukuna beungeutna naon hikmahna tina kacinta saur Rasulullah sing jadi ngabuah hasil alwalud loba budak urang doakeun panganten sing loba budak ya robbal ngan aya di lumur abi aya nu mungeun boga budak ku abi ditanya kunaon ceuk mung boga budak sieun riweuh cenah kenaon atuh cing teh kawin ari mung boga budak mah nyeta cenah jang haji mung boga budak teh sieun riweuh ku abi di Bandungan hirupna ayeuna kalakah leuwih riweuh tinimbang nu boga budak kade ibu bisi putuskeun rahmat Allah budak teh kanyaah Allah jeung titipan Gusti ulah dimung-mung doakeun abi sing loba budak abi amin ibu sing loba budakna sabab Rasulullah bangga lamun umatna loba turunanana bari eta budak anu teh budakna anu soleh amin ya robbal kenaon di dunia boga budak hiji ari Badung mending loba bari naon Pak soleh matak abi makapun bojo mah cing teh hayang 12 bapak mah cenapa tuh da cenah capek mamahna kumaha anu nu capek mah cing teh lamun teu ikhlas capek ari ikhlas sama capek nya atuh pek sing rek 15 gitu kan bisi mamah teu kuat 12 bapak rek nyieun deui bibi